sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetap kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham mah henteu bae karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah peting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu dua minggu sebulan dua bulan engke aya bakal rarasaan lain deui teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan-tahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat taeta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran teh sing sireumeun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ja eueuh diikhtiaran teh datang isu penting gitu deh urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh gerahin di mana can kajahoan urang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika urang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos kitu cak guru teh terusan ketika urang teu datang konsul urang ka guru ja eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta karena dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan mah bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya atuh pas kan kos gitu tah buktikan ku urang ku hari jelema anu henteu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal laletik tapi jadi untung gede nang Allah aju ku hari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu ku hari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ke geuning bukti Allah menang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya ya cak urang jadi ikhtiaran ge wayah mah bae jadi ikhtiaran ternyata geus eta mah kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata ku urang geus diusahakeun ge kapir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana
timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon teh nya teu diimankeun mulai tak urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia aduh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ieu tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik geus diukur dulu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neurekeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan kan ngan mantep kene itu mah kos manuk gaok pe koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos kieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang ieu mah kiai urang lah di masjid di mushola dolor rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi lah ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah apa sih bener pun eta tadi ngaurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu mah ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinanana atuh eta bae contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa ge carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nya dagang si kiai pan dagang teh anangan rezeki eta dagang teh min jumlah teu percaya ka Allah namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana cerita keyakinan mata wali memeh jadi wali teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deuk ya nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kiceup lagi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaulah ngabolak-balikan matana sehingga matana teh teu bisa neuleukeun bener sehingga teu paham nya kana
wa absarahum jeung ku kaula dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleu kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahuna bingung. Jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isu kan poe minggu wae ngadeg ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahum aya anu geus biasa ngaji ge lain mendek perebeh heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan jadi tutur ngabesan jagan nanti dibalikin ku Allah ulang ngaji ngabesan baik nang Allah teh kos kitu menang Allah wa nuqallibu afidatahum ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tang ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kabelah ditu mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa orang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak endahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak kurang ge da supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran kurang tapi teu akur buktina mah ikhtiar mah engke mah tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna kabelah ditu mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu ndang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh biasana jan urang terus bae ge teu paham mah teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah geus nanya ese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teu ngaran tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-paham ieu mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan apa bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak ngomong kitu nya teh mending balangkeun habak ka ditu geus kos kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah